Oh, ari eta bohla nu leutik sabaraha? Hanya eta mangan gope ah. Gope satingtong we lah. Kok nya bisa teu? Hanya oi kagak ngerti ya. Apa itu satingtong? Ari gope naon? Gope mah 500 ah. Heeh, satingtong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sarang nano aja. Gepuk hiji, bunya 3.500, hon sarang tempena hiji, 500, sanguna hiji. sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Naon becerik neng. Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Mata oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon gitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung, nah meni disadaan men ngagoloprak kitu nya Jan. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam, beri, asin, Asin. Nah, aya sato asin. mun, kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jelma nu hitut tuluy nyalahkeun batu. Jalma beleguk, jelma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jelma nu berwawasan, jelma nu apal nu nyahoan. Bukur-bukurna. Jalma nu bodoh lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batu.
mun jelema nu tara gaul hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan. Nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Mohon, milarian manuk Pak. SIM mana SIM? Mohon Pak, milarian manuk. Ah, putih lang kau. Bapak perkutut. Mang meser sirup, Mang. Mangga kasep, seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari Saklitnov, cik kadieu. Ya Bu, Abi. Kadieu bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes Bu, Eropa Wetan, sanes, Polandia. sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari Saklitnov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitnov. Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji Mang. Mangga Den. Sing balik atuh Mang jualan soto teh. Kala-kala sakedap jang kunang. Ieu tah tingali. Aya laleur hejo. Jeung naon ieu teh? Aduh Gusti kodok buntut. Aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Naon aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini. Bibir sumur ngegel kali timbaan jeung emberna. Tong hujrut aki, tadi teh jamu sari rapat nini tika cemplung ka sumur. Pak Ujang Mang ke alim disunatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sep. Sok, Sep. Sareng naon wae tuangna, Sep? Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3.
2000 resep lah. Dah sanggup nama tadi etang. Nah 2000, nah sahur teu etang. Sesah ngetangna hiji-hijina deh. Sia kanyahoan ayeuna nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak abdi mente. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak kopinya tetis-tis. Jeruk. Mangga nu bade jeruk. Jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sanes asak karbitan ieu mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu. Mangga nu bade tahu Sumedang. Tahu. Dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan. Ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jeung ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba teh nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan awan coba Kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Teu apal. Nah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Komo kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ke saya serangan. Wah, saya masih garambo we. Nah, komo saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, urang prajurit di Indonesia. Kuring apa maraneh jarang kung badag? Cing, serek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu di nu suku urang ngabledug moal. Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu uninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah, atos bu, cing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangmayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, kartu kredit, imah, listrik, telepon.